Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pamirsa, wilujeng patepang deui sareng simkuring Nia Indriani dina acara Warta Sunda. Warta ngan hiji-hijina nyaeta ngeunaan naikna volume sampah di lingkungan Cibubur. Zaman kiwari, kamaman seueur anu atos nganggo plastik, seueur anu nganggo bungkus sareng sajabana. Contona, jajanan barudak saantos jajan seueur anu tara micen kana tempat sampah. Tapi seueurna micen di mana-mana. Sakieu warta anu tiasa didugikeun dina dengan ieu simkuring Mia Indriani amit mundur amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.